Sampurasun Gupai kamelang Pilalayan Asa beki harengheng Kasedih hati teh Tidak lalar-lalar Dulur sakandang Baraya sadesa Sobat sasakola Babaturan sakaulinan Balad sapagawean Tinggal lewas marulang ngalkeun urang Mensek ditemetan Hirup teh Nur ibarat balebat Nu datang ngan sakolebat Kaugar kupoe Urang hirup di dunia teh Nanti lupoe Poe kamari Poe ayeuna Poe isukan Poe kamari nugas kaliwat Pamohalan bisa amprok deui Nganatrat ngalang-kalang Lampah nugas disorang Pikeun nuyun Lakun hirup poe ayeuna jeung poe isukan Sangkan teu sasaranya lampah Poe ayeuna nu keur dilakonan jeung dirandapan ku urang Kahirupan poe ayeuna kudu leuwih hade tibatan poe kamari Bekeleun mulang kalemah cai nu sajati nuturkeun babaturan nu geus indit ti heula bari moal balik deui Poe isukan nu bakal kasorang teu apal naon nu bakal karandapan Diheung nepi diheung moal ka poe isukan Urang kudu rancingeus ngamangpaatkeun waktu jeung ngarasa syukur ku nikmat paparinti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antarana urang masih keneh bisa ngumpul ngariung jeung kulawarga mun barudak rewel bedegung muncul urang contohan ku lampah urang nu hade urang didik atik ku kaasih jeung aturan agama nu bener papagahan ku rasa nyaah olo pangunggu kudu ngarasa syukur masih keneh bisa babarengan maranehna masih bisa ngesian hati urang boa-boa isuk atau apa gitu maranehna ninggalkeun urang atawa urang ninggalkeun maranehna sarewel-rewelna salaki atau pamajikan kudu ditarimakeun sabab masih keneh bisa hirup babarengan memanfaatkeun waktu pikeun silih simbuhan ku kadeudeur silih cebor ku kasono silih siram ku kanyaah di dasaran ku agama numutkeun junjunan urang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab teu apal buah isukan atau apa gitu papasangan hirup teh ninggalkeun urang atawa urang ninggalkeun maraneh sagoreng-gorengna babaturan tentu maranehna kusinya kehadiran kamu terus kehadiran maranehna urang ingat terus kehadiran maranehna
urang teu bisa ngitung waktu nepi ka iraha urang bisa bebarengan. Bisa wae ngadadak urang kalengitan sobat babaturan baraya padahal cikeneh atawa kamari urang sempal guyon gugunjakan silih doakeun jeung maranehna. Hayu urang beungkeut pageuh ku kadeudeung patri ku tali jaladri kaasih cangcang ku simpai kanyaah turek kamelang harapan urang dina mangsa ajal datang aya dina husnul khotimah sarta mugia baraya sadaya aya dina kabagjaan di alam pamulang akhirat jaga ngumpul ngariung di sawarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya